Hiji dua lumayan aing si bunda mah apalin ieu mah. Aing jang ulin ieu mah pokona mah. Anggun. Naon kitu? Ieu teh nyangu BCF mana eta jam belanja. Eta jam belanja. Da san gajian. San gajian jan tanggal sabaraha ayeuna karek tanggal 28. Nganyuk heula ka ditu nganyuk ka si emak anu di warung hareup kayak ceg AA gitu bejakeun ceg AA. Itu cuma era nganyuk wae atuh. Moal bejakeun ceg AA gitu ceg AA. Apa teu kamari tatangan udah ditutup nu deket masjid. Ari kitu Salakina teh tiba-tiba kapangi. Heuh? Geus ngabebengkang di kamar teh. Alah, budal. Terus kunaon teh? Ieuna jika urut dicak Heuh kunaon? Pek teh cenah pas di eta teh. Pamajikanana da gara-gara tara mere uang belanja. Salakina? Diracun dia nama. Teu sieun kitu mun kitu. Meli. Urang atuh. Saya balikin ka da. Salakina mah budak. Aduh.